Iya nih si Adi pondok gede tapi buntet. Aduh aing gua. Wih, super. Iya mah perjaka tapi si Ganu geus minang dipake usaha. Nanya, buka dia wae. Mau ngelewat deui gitu. Oh ya. Set. Atau teh sugan teh saha? Kan mana di dia tek maling hayam. Mana mau urang di dieu teh keur ieu non. Nungguan maling hayam. Apa paling gimana nungguan deui awewe nu kamari ngaliwat? Sorry, urang mau teu beucin kos maneh. Itu Neng Puspa balik ke mana eta? Oh, mana mau bohong nipu we ka urang teh. Kayak ngucur deui siga kamari. Naon lain, kamari mah pedah candak, jadi salatri. Alasan we. Serius, urang mah. Tuh Neng Puspa datang oge. Puspa we. Mau ketipu deui urang mah. Saoge nu hayang ngobrol jeung manehna. Serius Serius lah. Puspa. Cemen. Maneh dah. Puspa tadi amatnya balik. Jika getan ulah dipercaya mesti nyarios naon. Gitu heula. Bener Itu tadi amatnya ngajak papasakan, urang papasakan gitu cenah. Bios cenah biaya nama ditanggung ku amat. Mantap. Masih ngarayosan, emang bener mah? Nya kumaha Puspa keresan teu. Hayu tapi abi dek ngajak seseorang. Oke, gak apa-apa. Triple kill! Niat. Shut down! Enemy godlike! Astagfirullah saya. Halo. Halo Naon Pus? Hayu ayeuna urang liliutan. Apa ieu keur gering euy. Ya, padahal gratis aya nu ngopin. Siap OTW ayeuna. Ayeuna ajakan si Pini mah. Oke, siap. Udah jig dah. Assalamualaikum. Bene. Waalaikumsalam. Buru dulu. Kemana? Aya lalaki nu kasep, hayang kenalan. Hayu atuh. Kemana nu lain? Tuh si cantik geus datang. Pin. Ini. Brian Wijaya. Alhamdulillah teuing. Ayeuna kieu lah. Ini Puspa ayeuna baraja ya. Nah, mana eta bisa? Maneh mah. Eta. Ya, Pin. Naon sakieu atuh moal mahi keur moal dicengek jeung jengkolna ge. Nu lainna mah gampang eta mah urusan abi. Eta we mamahi heula. Oh nya tuh hayu Puspa ge. Coba nya. Hati-hati. Ngasasannya di saung ya. Maneh mah pelit ari rek PDKT-an jeung awewe mah. Modal 50.000 ayeuna mah ikan naon. Cicing urang boga cara sendiri. PDKT jeung saha emang? Cicing tong hayang nyaho wareg dahar geus. Mangga si Puspa urang teu ridho. Nah, emang kabogoh maneh? Urang lain kabogona tapi urang geus lila babarengan jeung manehna. Urang boga hati ka manehna. Babarengan saur teh jadi ojek hungkul meureun. Jadi ojek ge menang banyak urang mah. Tapi kieu, cinta lain soal siapa cepat dia dapat, tapi cinta datang di waktu yang tepat dan ingin menetap. Tetap gitu. Bisa gitu. Pokoknya si Puspa nulis urang titik. Lah, lagi berpaling ka urang. Tingalikeun we. Mustahil si Puspa berpaling. Milik urang. Milik urang. Milik urang. Stop. Geus atuh mana kadung ngabaracot. Kieu ayeuna mah lamun sebagai lelaki sejati ayeuna sok bersaing secara fair. Gane. Marane gane. Yang geus sok
bersaing secara sehat. Oke, deal. 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 Oke. Deal. Anjir. Nah, ini mah leutik. Si gede nak puyuh deh. Iya nih si Adi. Pondok gede tapi buntet. Aduh aing gua. Wih, super mah euy. Ah, Ieu mah perjaka tapi siga nulis minum dipake usaha. geus diperjelas sama budak leutik nu ngarajo. Hayu ah. Mapai Jalan satapak menuju ka hiji lembur teu rasa capena sabab aya pitean hujan angin dordab saya pisan gerngiuhan sanajan awak cucut di ambean. Dia mah kalau nawain lagu itu. Jadi cepatnya saha eta teh Nu urang lah. urang. Nu urang Titik urang ge urang. Aing mah kukuh we parebut. kumaha masalah awal mah hese. Tuh geningan karek datang. Wala-wala. Oh iya neng cantik. Ya, Moy. Ayo iya tambahan. Sosis aja mendok. Nah, ieu mandok teh meni leutik. Eta makan si Adi itu. Ente eta mendok puyuh gitu. Iya sosis sapotong. Iya satengah. Tah, iya sosisna super, terus mah paling resep nu kieu. Ini banget tuh orang. Mun urang sekali satu. Sarua. Gusti. Mos mah teta keretan tahunya Mang Adi keretan tempe abis sareng Puspa bade mersihan jengkol. Siap Oke, lah siap. geus. Ayo, yuk. Demi Puspa naon nu henteu. Demi pini naon nu henteu. Jagona urang ieu pekerja keras pisan. Kalau nu kieu sorangan. Oh, bisa teh ngahurungkeun. Bisa euy. Bisa karena kompor gas. Ah, sok atuh. Urang bisa mah. Ngomong wae. Hurungjang. Tong ditiup. Oh, gante. Wahyudi. Ah, sarua we bisa. Oh, salah. Anak keributan di sana. Kurat mat. Ya, atuh. Baraseuh. Ngurungkeun teh siga skripsi lila. Ay, atuh. Baru lulus. Kabar S2. Tuh, tah main reueul siga ka Puspa. Puspa itu milik urang. Hehehe. Geus lah gandeng puspa deui. Ah, kemarin we urang mah nyiksikan tempe. Teu balik lah. Namanya baradag kieu. Nya kan kada sok sekali nu barada. Iya sih. Nyali ieu mana? Sip sobat. Ulah oi. Rasakan? Asap tuh. Nah, dengan dua siki. Ih, kebiasaan. Nyobaan unggul. Ibu kan.
Oh, kado di tangan lah. Oh, seorang berdirinya, bro. Orang di mana? Ya masak kalau receh makin dahar. Halusnya. Tambah ke. Tampakun pulangnya gitu. Baik sudah dulu pun tidak kopi dah pun. Duh, orang belah mananya ya di usna. Ieu lapak urang heuh. Tuh urang di mana? Kuda ku di dieu urang. Di imah we juga kerangan. Da urang ge lapar atuh euy. Di imah ini mah. Sesuai di dieu lah urang mah. Terus di dieu. Urmeakeun maneh mah di dieu. Moal atuh pira geus kieu. Moal saeutik urang mendahar mah meureun. Gan. Bisa amat. Sok. Budak semangkit. Yuk. Mantap. Wah, cuci tangan atuh belah mana ya? Jelas dinya tuh. Lah, Di nyawe melegam maneh. Ah, gitu. Ayeuna atuh halangan ka dieu teh. Be di dieu urang mah. Nah, ini buatan Pidi, kajian Puspa. Jelas atuh. Mantap ieu mah. Calon Bawa ka dahar atuh bismillah heula naon teh. Ada. Sok, Made. Siap. Sok. Pokoknya tenang, rileks, saat makan. Ieu teh rek dahar lain dek olahraga rileks segala. Aku mah. Ya ayeuna mah pokokna mah saat makan kalau kurang ayeuna berdoa berterima kasih ka Gusti Allah anu tos masih hangkeun. Lila mah lah. Al-Fatihah. Bukan ya, nah, iya. Kumaha enak ya, pasaran abis yang pilih. Nah, pisan heuh. Mantap lu mah euy, masakan calon istri idaman. Anggeun awan diriungkeun. Jelas atuh. Urang atuh iraha, urang buru-buru pieu. Pangsit kieu disebut ngeuna. Tapi cepat basa kolot mah mun pangsit kieu teh geus cidina hayang kawin nya. Nah, mana? Kunaon mana ku beureman kitu? Gitu. Iya, lingkunganana aja untuk berkata-kata, buatan Puspa ieu. Aku sing loba, ayeuna mah. Ah, mantap ya ieu mah. Aslina ya, asli. Ieu mah pasti gawean si eta aji teh. Dibalas ku urang. Alhamdulillah. Bener beresan mah. Lu wareg urang ge tuh. Atuh beresan. Kang mah kumaha heula? Geus lah. Iya, sok beresan. Tuang dia mah. Tahu si kopi mau bayar dia nih ya. Angka benar. Kopi eta we. Bad day. Oke. Anjir aing di jailan. Si eta euy, awas we kurang balas ya. Uyah ieu mah euy. Awas ya. Asik teh. Nah, awas ya. Urang jailan balik ayeuna. Kehente wanian ngejailan urang. Awas we. Percaya heula, kumaha heula. Yuk, bareng. Yuk, kopina tunda di dieu heula we. Heuh, tenan we dinya.
Kopi ya mah euy mantap. Oh, kira aku. Kopinya kopi ge. Kayaknya orang kopi hidang gitu. Karena Puspa paling mantap ya. Sombong. So, Nyumpun. Aku naon atuh. Kunaon ah? kelakuan mana ya mah? Bea kan eta buatan yang Puspa engko ngeunang. Urang mau minta. Nya kopi lada kieu. Ulah. Kita ulah atuh da. Ih, ari aman dan naonan. Naon ih. Eta mah karma we meureun cenah tadi jaya. Lain karma biar aku abi di asa. Naon sih meni asa ngabela wae emang saha si ayeuna teh? Lain nabela, amat dosalan. Lanjut urang. Oh, lanjut. Atuh, punten da. Nah, atuh bogan saja ieu. Kurang di Hampura. Heeh. Naon? Tingalikeun pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Tuh, ampun, Sok ayeuna mana mun rek menta Hampura atau suntangan naon? punten ieu mah. Lain ka mana da si ieu? Nya, punten da ieu mah. Apa sekali-kali deui? Nya, tapi kayaknya Puspa ku abi nya. Tanyakeun ka si Puspa. Ya, rek nya, ka saha? ya Pusnya. Sok aya nu suka imah, saha nu suka imah teh? Eta Iki sa. Puspa mah geus ku si Iki, mana tong sok ngeureyan milik batu. Baelah, eta mah kewe diakalan ku abi. Naon sarana Mending neangan deui daripada pasea. Geus mantakna mana yang mau jadi lalaki itu tong siga kitu atuh. Mana saha pikiru. Derp 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 derp